Oke Lur, tah ayeuna mah waktuna moang ngagarap ieu lahan, moang sawahan Lur. Sawahan garapan sawah, moang ngeureuyeuh lah, moang bertahapnya jadi dugi ka lebak gitu, dugi ka ditu, insyaallah wang sawahan. Margi lebar Lur ngamangpaatkeun cai ageng. Cai ageng di bari ditu tuh. Itu kan solokan. Caina ageng mata mangpaatkeun kanggo ngalirkeun cai kanggo ieu wang sawahan. Ieu kebon kawitna mah kebon kai ku abi dialih fungsikeun jadi kebon pisang ieu teh di kalebak sareng singkong tadina mah mung ayeuna keputusan dirobih bade di sawahan we gitu mutuskeun bade di sawahan lebar soalna ngamangpaatkeun cai seueur ieu cai ageng gitu. Mudah-mudahan dilancarkeun nya Lur. Bismillah.